Kela. Naon di dinya tengah kelak dewek keur ngopi teh. Lain kela, urang teh di Lempang ningali cau, cau naon ieu teh? Ieu cau aman biasa di pasar tiga itu pemajikan itu. Beungeunah nyamun di ieu. Naon hayang di dinya. Lain kira-kirana dijual teu eta nya. Ulah gua mah dijual, mah jangan can duit kaburuk mah. Mau mah dijual. Henteu maksud teh kuring butuh ngeur parab manuk. Ah moal masih pada manuk dinosaurus ge moal mah dijual. Khusus ge. Keur pajangan. Ah, urang mah aya ieu eta ya perlu heula nya. Oh, nya atukeun. Nya sok nya. Siap. Eta si goblok kopi aing dibeakeun. Sia mantap goblok, eta kopi aing. Lain ari bule ka mana nya aing mah nanya serius. Pada geus lila. Kabejana tipes cek aing. Tipes. Cenah ngadenge mah liper Tipes anjing. Liper ngadenge mah. Nyanyahoanan kana beja urang leuwih apal. Liper ngomongna oge. Aya batur liper cenah aya beja liper. Liper. Siapa sok bakat tadi geus ningaleh teh Yes na di mana malina Aing teh bau-bau sok aing. Lain halusnya aya senang. Ayo, Mas. Itu. Acara lah tepat. Arek ngopi di ieu mah kau cai panas pamajikan nah hanya tenaga acan. Anjing si bule ganggarangan geuning aya. Euy. Lain kalau pakai burungnya buukna aja euy. Aduh. Curiga naon ya Lawe deh. kurang gawean, kurang rejengan kopi nu besar Kemana wae? Bener lah. Lamun Ji. Duh, untung teu ngomongkeun goreng euy di dieu teh. Haji Hadi tadi ngomong bule ganggarangan. Bule ganggarangan mah kieu urang tadi ieu mah panas. Nya, Orang kasih panas teh. aya kabeneran. Urang kan mau Kurang kayak kondisi panas, kan. daguan nya. Pokoknya Kurang panas, daguan. Haji tadi ngomong. nah, kenaon cenah? Si bule ganggarangan. Oh, curiga sih. Pas jeung Ieu mah urang tanggalanya ieu nah pesenannya si wajar nek mau panas deh. Bruh. Terus ieu bener. Sina mungkin senok na kudu nama tadi teh. Aing teh dua kali kan digawekeun deui pas bae. Ya Cipanas datang heuh. Ari maneh lain bawa Nokia, Ari bawa kitu Mateos, jeung Cipanas. Kapan tadi mantan Cipanas? Terus kurang udah gila ke. Kapan aing teh tadi teh pas kabeneran kena cai, jadi Cipanas ieu teh. Goblok. Lain si panas. Ayo di mana? Iya ge kapan Cipanas? Cipanas. Iya mah keur ancur bidinya sok cobaan. Sok anjing. Sok goblok sok. Cuan ke rasarana. Ayo dari cuan ke. Pangcuan ini goblok kayak terjadi. Cuan ke. Sabarahaeun. Tah tingali cuan ke na tuh. Lamun make eta 1000-an. Tahu 1000, bakso 1000, tahu 1000, make caos moal. Make sambal moal. Ayo di mana? Lain beb euy, urang salila hubungan ya. Alhamdulillah merenang urang teh bisa dikerjakeun mun
mudah-mudahan pika ngajodohnya. Nama orang bari niis ngobrol ngerah betahnya bebnya. Diuk lah nama beb, di dia beb. Urang bari nyantai lah ngobrolnya. Nah, jadi kieu merenan bebnya inti nama merenan matak AA ngajak ka dieu teh merenan teh lah. Lain sing istilah AA merenan agul, kumaha gitu nya. Itu balong nu AA merenan balong itu. Bok patamanan iyo merenan lah itu pila. Eta kabeh nu AA eta teh. Nya itu alhamdulillah. Jadi ke sakingku teh hayang nyugemakeun ayang gitulah nama. Mudah-mudahan urang sing ngajodoh gitunya dina ieu. Tanya curiga jeung janda pirang saku aing dilabrak sampurkeun saku aing Si UA yang Don kenaon ieu keur ulin di mana UA? biasa lang marah blau Oh, kenaon di dieu iya biasa we keur ieu ningalian ieu geuningan Kalian balong. ningalian pemandangan nu aredahnya. saha eta Hah? Biasa. Iya. Naon ah? Ayo iya. Cenah. Tadi teh naon dah? we biasa keur marah blau Oh. Tadinya siga harewasan gitu. Bisnis biasa bisnis ieu mah. Geuningan heula. Hari orang penting mah geuningan kieu geuningan ayang teh beb dah. Atau kebayangnya orang ngomong rumah tangga. apa ieu teh angkatan si dua dibejakeun saya lumayan curiga naon dia andi itu pas sapu di dieu wewe. Kemana dia di mana? apa tadi kurang disabret lumayan menang 22.000 Apaan di tempat dia ulah bogohan? paling penting main dilabrak wae Orang mah tanya kan itu. urang atuh kentilanya Nih lu jeung mana? iya maaf Tanya kurang. Nah, yang. Aduh, Pak Haji, damang Pak Haji. Aduh, Saha ieu? Pak Haji ya teh. Oh, Pak Haji di paling mana? Pak Haji, Pak Haji Oh, mah datangi iya. ya mohon. Datangi Mohon Pak Haji. Kumaha Pak Haji? Apa tuh tempat sana? Tempat ieu si AA. Dia mah gaduh abi nu gaduhna oge. Ai, tadi cenah nyebutna cenah anu Ya. ieu teh geus teh tipu Yang. gedengan. Kecewa. Bingung aing euy, kabelina sepeda makena teu bisa. Kira ku aing kudu nitah pamajikan mah nya sangkan bisa. Nih, jika tukang sulap dia. Sugan bisa dihilian sepeda jeung motorna. Si gua mah bejana loba motorna Kenaon nya kehet teh. Maneh teteh, kunaon maneh iya anjing dibalik ku kolot motor ngan aing teu bisa make Terus arek kumaha ayeuna? teuing atuh Kumaha lamun dihilian atuh jeung sepeda urang? Arek, arek bener. Deal. iya Op atulah mah da meureunan didinya daek mun dikukuran ku sepedanya. Kan bae aing mah ikhlas ridho lillahi taala lah. Bener. Heeh, kan bae lah. Nyapek jung lah. Heeh. Urang jadi boga motor nuhun nya sobat. siap Heeh, kade hati-hati sing salamet teh. aduh lagi jak kieu kan pake lah ini mah
Moal lah. Bener anjing. Wah. Rek meuli kangkung. Wah, orang mah pan boga motor. Lebok aku aing digawean si Jon. Apalun eta motor si bule kok titipkeun ka urang. Aing ngebelebuk-belebuk karep kapan sepeda ge aing tetep belul. Ayeuna kalah ditukeran jeung motor. Ih, aing euy. Ku hiji ku dua hirup nasib. Jon, ayo si Waka mana? Mogo tadi teh urang teh ngaliwat euy ti ditu euy moal sepeda, meuli sepeda tapi teu bisa make. Nya kabeneran aya si UA ditanukeran nya ditukeran. Tukeran teh. Sepeda jeung motor. Di urang sepeda di si UA motor, cenah ieu motorna. Ieu mah tadi urang teh HPG ke si UA, urang asa sawah heula sakedeung. Ada ieu motor aing. Teh motor si UA. Kumaha we urusanana urang teh? Si UA na ka mana? Muka atuh. Urang mah teh rusuh. Oh, sok we atuh lah kayaknya jualannya. Anjing aing ketipu bea karep anjing nya motornya sepeda eueuh anjing. Nasib.